Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kula dicaritakeun teh abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis beak geus teh geulis lamun geus kos kitu ngomongna beak malaya di dukuh mah kula kawari ka dukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina mau melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda mau melulu ka jeung ngan bentukna we kos karari atuh da mau kene eta awewe gelis tapi asal kawin besa lakina naon ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana paeh kawin deui jagelis ieu sapeuting kaduana modal jadi anu kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat imiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jejedis aing sarua jeung aing kawin ka diga niceun awak aing teh mah bong aing mah kajian geulis tukang ojek pabe teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya polisi mah kan boga pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis da mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman ceknya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya dinyana sugih aya dinyana tahta aya dinyana oh di istana atuh cicing ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon ulah deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah tapi Allah maha adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore lamun urang jore biasana boga pamajikanna geulis urang pendek biasana pamajikanna jangkung urang jangkung boga pamajikanna pendek maha adil Allah
lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh bakal jadi bola bisa. Tah eta lah keadilan Allah luar biasa. Da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh ya. Anu mun kawin paeh bae teh. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung ada cenah. Santri mah biasa jago ngitung nya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat dah santri, nekat daek guys. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak kerajaan nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling geus saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain gitu ceng, dia beja na asal kawin paeh kieu mak kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh sabodo sia geus nekat kitu mah geus mak lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalaban ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah. Diri ke istana atau orang kampung ke istana. Oh kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes kadeleun. Ieu kitu ngabesan ke istana sendal jepit sebelah lain orang kampung dukuh atuh ke istana. Oh kadanan ku make batik seragam jas ente nini ge ilu bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan lagi geus sekarang masih geus nekat aing mah kuari paeh ke paeh ji sia mah kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar Bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana jaman baheula mah asal nongkrong betah paeh. Ieu geus kada dengekeun tongkrong. Asal istana tong. Nah, geus. Innalillahi berarti. Poe ka hiji tongkrong didengekeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe ka tilu ge eueuh keneh. Jak aman ieu. Itu paeh aman. Kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadenegeun tongtrong bae tetep teh orenganan encan nya teh. Begitu maleman ka opat
santri makan biasa, kamu sholat lah, beres di musola sholat, balik ke imah, masya Allah, eta pamajikan nangis siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipakai kabel. Ya lagi barang asup ke kamar teh, masya Allah, payah mulai gitu. Jadi lain pemikiran happy, lain pemikiran sesenangan, kalau mikiran payah mulainya. Payah mual malam ieu cekeun aing. Asana. Aing isu kabejakeun cekeun. Ina malah mikiran payah mual. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran payah mual aing, payah mual aing moal. Nyana dieu ku di kamar kieu. Keluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luarin kamar. Cek pamajikanna ka geus penting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia. Bukan Kinurjaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lah Muhammad sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus penting ke. Engke teh keur naon enggak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh 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 tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieuan aya asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh geus dikir ku ya. Tah cek gara aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare mah meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah ieu. Sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing. Aing geus nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri. Sia bohong aja, temen geus kawin ge di kamar, kula mah di luar. Bener oge cek cenah. Eleh jin. Adena ge teu ka kamar. Cek cenah aman aing adena teu asup. Mun aing asup geus aing bae. Aduh, aing adena di luar. Bener sia can kawin. Ih, atuh kula di luar pan ieu. Aman mun. Alhamdulillah. Masya Allah. Aisyah henteu kawin majeng can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih, jalan ka mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang lelumpangan neuleuh alam dicekel bae teh huluna. Biasapun kajas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking. Raja jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito
itu Panglima tujuh. Panglima siapa Panglima? Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir tuh. Udah lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Cak Raja Jin kagok caknya naik. Urang naik ke luhur langit. Ke luhur langit. Wah. Cak santri bahaya ieu. Bahaya tuh caknya, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya, nah langsung kelepes. Wah, cek santri aing paeh ieu. Raga aing kajen kumaha ge. Bener teh kata guprak ka handap. Pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan jasa. Raga. Bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah cak santri orang para insan ya. Di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah senjata ya berarti patalukana lahaula ya sia ku aing. Bener baik begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri mana si santri langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae Raja Jin. Nah sia langsung jana lompat ke istana tok saya cak dogalis salaki gegeran ieu geran buka gegeran cak yana langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah terjadilah malam pertama. Masya Allah encan hasil makosid. Cari hasil maksud Raja Jin datang. Oh ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk leluhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset kakarak ge naik deh Raja Jin hudang deui nyana la haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Beres cek Raja Jin aing ngeles geus atuh pabajikan aing jang sia teureun-eureun aing puyang deui cakeun. Yes kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa. Isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu. Santri atuh diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip ngantu ieu teu paeh cekna. Raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk nya ngarokok bae. Tuan Raja kajinya ieu si aslina apa bobongkong cekna. Aing mah beusi teu asli doang ieu minantu cekna ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca.
Waalaikumsalam. Eta bapana teh ka anakna sasalaman ge teh jadi asli sia apa curig deh sia. Iya ulah gitu bah. Iya kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kursia ieu aman. Oh kula mah boga antina, kula boga antina bener sia. Ih kula pan mesantren wehehe. Pokokna aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan dibitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan nu mantap aman nu bener sia. Masyaallah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak kieu sia bisa aman kieu ternyata horeng pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun. Alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya. Jadi kula aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah nu mantap. Urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngureuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu. Paniti sok gede kieu. Dekal luar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah. Pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teh kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh. Urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah. Cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cenah teh. Urang dekat kecamatan, camat kan jin eta. Bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Dek ke polsek urang. Ka polsek campur jin jeung jurig teh mah. Bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Tentara jurig. Tuh kira kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae. Bacakeun la haula. Malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billahil azim. Pan sia kaceli aing jurig sia. Wa yauma nasuhum jami'a yauma zarab berarti erobna nasab geus lamun carita erob kudu aya amil na atuh jateu puguh teu karuh manasab eueuh amilna momol beres geus kudu aya amilna sedengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawana suruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lamun wazkur ku urang ngayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae moal nakulu cek urang teh mah deuk makana ma zukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng ngamaknaana laulal i'rab lam yu'lamil murad mantak di dia Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur di kieu-kieu kitu kaharti bae atuh bogan saha teu marah rondo salah saha kita aja ke di akhirat bisa baca Quran henteu Quran tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu
cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang teu bisa macakurana lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu ku malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya macakuran teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakal dikitu-kitu pan deui ku aing sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil nih seorang. Siapa bisa baca Quran? Bisa. Coba baca Quran. Diamalkan tuh. Untuk. Masih gawe naon bae tuh. Orang mah di dia neuleuh pan. Nu di luar naon sih eta? Teu yaho pan ada tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sih eta? Ya sebodohnya anak, hubungannya anak. Ada gedan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasurum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jami'an kabeh, jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin. Kata taklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin mentak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tak lewat masjid jin aya eta di dinya tan mentak sing hade di dinya mah si hade masih kene loba eta jin di dinya bareng leuleuh aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ye jin melulu ye nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh ieu mah sepi ti Cikupa loba bojong pang loba nam woi jin bojong daratang ka dieu eta masjid jin. Jadi kabeh yang dikumpulkan baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia anu kafir anu mukmin, jin anu kafir anu mukmin. Ketika aya anu kafir anu dahsyat kekafiranana aya anu biasa-biasa bae. Kitu kene nu mukmin, aya anu sekedar iman doang, tapi maksiat aya anu memang sejati imanna. Kabeh bae dikumpulkan di berbagai pelosok dunia. Diudangkan ku Gusti Allah mimiti ditiup rat kabeh nagaruling ngulimpang kabeh gunung-gunung anu laluhur gedong-gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia di berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurungan nama ieu aya bae kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah beak awakna beak tulangna cungcurungan nama tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 plek. Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu hiji di Irak di Iran wah pokoknya di 5 benua Asia Afrika Amerika Australia kabeh Eropa kabeh hararudang wah geus eueuh laut rata kabeh geus eueuh tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadeupa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat
kamasar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna munkuari diperkirakan hasil daripada riset para ulama ti Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantak Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat cileuk Kangjeng Nabi teh aina ummati ilah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing henteu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati mapan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake kainget teh umat pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia hete urang coba ge hudang-hudang tek urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh urang SPPT can kumpul sial jasa ye urang hese eta lamun aya jelema nu keur boga warung udang warung aing nu muka nya gitu lagunya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu udang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta udang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di kumaha ge aya jelema keur bogoh ka jahe begitu udang euy bibir nu aya jeung hunung di dieu hunungna masyaallah pantes euy pamajikan ngalamun lain ngalamun mikiran da pikiran naon rahasia aya geura hate sok daol geura di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah pemerintah ketua rombongan da ieulah teh karaya kabeh nu mentak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingatna ka Allah insyaallah jeung sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mata eta teh ya barometer urang aing begitu hudang hees nu dipake kainget naon aya nu hudang hees rusak kopi heula wahara apa tah hudang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah hudang heesna ingat ka dunia apa ingat ka akhirat apa ingat ka Allah eta lah dicoba geus bae kaburu maca doa-doa acan manu karena itu mah hudang usah banget alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha banggi deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana ka cai langsung akaman sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan deres kene ye wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu muasim wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh pan mari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupa apa ya ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta didinya nangkot bae di luhur pundak itu nyari milu di luhur pundaknya nah ye beberu ngadengekeun kan kuari geus ribet jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah
aja lamun aja lemah ditumpakan anak bapak tiupan celina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang dek merenung dina thariqah aya zikir pereum teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae ditapakur ge pereum mengalihkan sebab anu ngahayal ge pereum kan anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ye usaha ye kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan pereum ya ge pereum bae kieu hayal mantak tafakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tafakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambarang ada teu nuduhkeun mah tafakur teh pajar ngahayal lain aya tafakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal kos kitu lain nu ditafakuran teh naon nafakuran khalqu nafakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif teh tempat nangtung ngerantung kabeh jelema Allah anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehana lang teu asa digiring ayana dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah kagiring bae kabeh ois pokona mah nu gunung karang nu gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina thariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun engke ka gunung Qaf surtilan para wali Allah henteu sakabehna paling ge hanya tiluan engke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sabdo sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah didinya bae atuh sia
mau bodolos kos gitu ta moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal musyarikina magharibina min ila qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho kok bentukna kararieu ngomongnya na teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya. Nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika gitu Australia benua gitu Eropa ta ieu mah di luar anu 5 eta mana ya dibejakeun ieu adalah Qaf tempat naon tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok kula bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nya asup Islam tidinya balik bray deui nyebrang deui bray aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae nu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah urang ka mahsyar datanglah urang ka mauqif baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus tah mah nu kafir aman sarua bae tinggal ngakejeburukeun doa bendera masing-masing aya di dieu panggedena bendera Kangjeng Nabi urang wah bacaanna la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca ari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun sing hade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur tipu doli moal salah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat moal aya ketua Golkar na geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nyana geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hidung gitu yang ti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babeh Sukabumi datang ayo naon yang ukur muda aya kara repet naon wah aya kara repet ba Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diondang ya ka dieu iya aya permasalahan naon
yang dagang aju mana lapor ke dia dagangna rugi baik supaya kumaha atuh tidak mau dituyul kan gampang eta kos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin bagi kabugis para jin masyaallah karim model lihat yelah ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing hampura ayo gerak-gerak ditungguan gua aing di dieu ulah salah handapna rotian sia jasa teh setan ayo pada teh sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon kararieu ieu dah geus etalah nu kos kararitu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh dele di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena tuh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya hayang boga anak aja nyokot daun teh ya diusulkan ka ditu ternyata tah itu kepala ge rombongan anak aja ngabar lagi be pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim
di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunung laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tamah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai ta eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna teh di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dia zikir be ilallah teu kebal aya naon ya Cirebonan eta sasar zikir tinggal zikir masyaallah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Banten etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula neuk geus yaon dia nyaon teu aing aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang saraing gak dia ku aing dipandihan tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang sok aja calutak sia ka guru aduh wahara jasa unggal daerah aya encan urang ka ditu ka Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kena leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge geder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngew cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tak bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia
eta ilmu jin nu kasara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu oh hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakalinya nu lurus dua kali kali itu ngacok gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi cari cing setan qad istakthartum minal insi biigwa maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranana unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi dicaritakeun eta lah pecinta-pecinta para setan para jin ngomongnya na teh dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'a ba'duna bi ba'din kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insu bitazinil jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapenang panitah aing cak setan atuh endek naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya yo bener
pan kanyawan atuh pan malam baru sempak kambal aya di dieu ditanya aya merek kan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis eueuh Cilongok doang orang mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah, iya dia diling kaya istamta ba'duna bi ba'd. Kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan. Cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae. Kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd. Tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ke pelimbah ke pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pemerintah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunana di pusatna tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunana nu geus kadeuleu eta geus kasih nyaritakeun kos kitulah setan deureus ka pamarentah mah mah digoda ku setan ge deureus pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah manta kunaon neangan dunia jeuh masalah engke ge ai geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teu nguntungkeun numpakan kiai. Ayo sih orang sok cicingin, ulah sok cicingin. Saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok. Aju cicing bae kos kieu saya. Jadi wali henteu, jadi solih henteu. Atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu. Ulah hese-hese, lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah. Jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik. Nah, ayo jeung aing, tuauhan si anu ge sagedeng deui. Ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu negara kajeun tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah keubeli mobil jadian imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kene ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majlis bukan bisa disebut buya sia setan saya benu ngariung tetangga lantaran tetangga dek hajat nyana ngarep-ngarep diondang teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teu diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teu diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge lelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah Masya Allah karim iya horeng Al-Quran qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya di dinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh ku ari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna
anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun Gusti tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aja dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya ya daun di ditu cenah tuh aya merah delim gampang merah delim mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah kurang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo heuh jangan naon tuh boga anak icupan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina ceulina ge keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina ceulina heran ora gede pas dibeuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cek jin teh loba jadi sukuna gede kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun diciluan teh datang ditimpa maliwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili engke bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurik nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya nah huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae ya embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia ibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah aya geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusa-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo geura undang jin teh ketikeun suku 3 kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia
ketiga deh datang ngabentuk na aya nu ngabentuk jin aya nu ngabentuk maung enak bosok serang jinna kurang ngerti lain diserang endahan kaserang tadi itu aduh itu udah naon dah secara lahiriah ge bakal aya nu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teuing besi keluar kaca pepat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal dimurah-murah karamah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari bahasa bodoh dek di kumaha-kumaha gitu. Tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret naga tu ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus dangkal nu dikaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae ji kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ke begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawat jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi bali ngabono annaru maswaakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya siapa pangeran Allah ai nabi Nabi Muhammad siapa sok salat apa ti lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya
illa masya Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka. Berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain, pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim. Leuwih dahsyat engke bakal illa masyaallah henteu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah. Aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh. Ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae, tapi zina bae, tapi korupsi bae, tapi maling bae. Nah ieu engke di nerakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehana li surbil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim. Ai hamim teh keringet-keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi di nerakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta. Aduh jagna aya hayang ge kopi kapal api. Malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh. Wah, geus ulah caritakeun kopi, susu aya ge cap bendera ya eueuh. Tuh, aya ge susu di Sarwiti deuleuh Gusti atuh. Ngale tuh dina susuna. Sarwiti nu mana? Eta nu sok kusia ditumpakan teh. Embung lamun eta lembung-bung kenyot kusia. Nanah meureun ka mah. Heuh, yang sia eta. Kenyota. Dahaga. Lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih. Wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun cek nya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkan heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakarak urang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat aku panas paeh pandi ditu mah paeh ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang taroh urang percaya ka dinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horenganna leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluknya tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkeun di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah asup ka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanur henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi
nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunnah, makruh, ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala. Sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah. Satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajeun teuing urang mah terus bae supaya mantep iman ka Kangjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim, hayu eusian dakwah asup ke jero hate alhamdulillahirabbil alamin. Iman nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ngredit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam. Alhamdulillah ya rabbil henteu nu ajar awab sia berarti sia ieu nu ngredit ieu kurang kumaha Al-Quran. Masya Allah karim. Sararieun mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke bareng ke urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing atuh sia teh kunaon daek bae lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter mese atuh sia mangsa aing kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi. Jadi iya kafir apa ente masih bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing ge sarua bareng kayak ka surganya geus inden sia geus inden sakieu keur panasna inden jin ge seuri di jero neraka sia teh aku nuturkeun ka aing atuh aya kake dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae setan sia kunaon aing Quran di aing hadis aing di aing aju Quran kiai teh ilmu di Quran dae kan tuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut artina gelut di dieu yes bari sabara lila kiai di dia menurut malaikat dia itu atau 100 tahun kebal kayak atau kiai guys neangan tempat nu istiqomah guys lah teman aduh isti sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimmaradi wa kadzalika kama matanna sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia, manusia ka jin. Ketika manusia ngiblat ka jin, eta teh adalah keur nyenangkeun jin. Jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu kudu kieu kudu kieu. Atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui, nyana bebeja engke ka kaumna. Jelema-jelema nurut ka aing. Ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut. Sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta? Bojong. Kayaknya aing diundang deui ku yana. Ayo aing senang jasa cakira senang jasa. Jasa lamun ka mamana kudu lapor wae ka aing sieureun jasa ka aing. Bloon henteu teh urang lamun dideuleu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu. Nyana balik ka ditu ka nagarana seuseurian nya.
seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh dua eta anak buah aing kolol tajin seserian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing ge can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi Cikupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan Gus sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua pakai uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat sa di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan tuh mah ieu mah Nirjan kos suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu waujin edan tenang ke memeh kula aya anak kula heula sangaranna Cunghin mah dan itu Cina emang keturunan Cina ya. Mantap loba tuh ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararia aja saja ayo lu kari wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu barasiat yeun kasenangan nyana papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakatna loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nagehnya beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedarnya nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh
salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing. Aduh pusingnya. Engke di akhirat aing kumaha ieu? Bener ge cek bupati tenang sama urusanana. Ge tinggal takol bae ku urang bosna tita mayaran deui nu geus dibayaran hayang aman bayar deui. Aya nu 3 kali mayar bos teh. Apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim? Kongkong balingkong sarua bae. Nyen persekutuan jana jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu. Nah mulai kuari merenungnya na aing ieu ambalaya mobil mah ieu hayang nanaon ge bisa ieu aing ieu nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula kuari mah ngompang-ngompang heula mungkin geus teu ngajawab mah hese itu cenah loba anu di kandangan lah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disogok geus main sogok-sogokan no problem sial teh tahan goblok biasa Allah ya terus ya merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus ngaku setan keluar deui jeung babaturanana hei berak selesai itu di ditu encan geus selesai asal aya SPP teh teh kudu aya aja BJB geus ngaran sajieun ku sia atuh SPP teh engke bae ditandatangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese ku urang mah jeunan bae heulana numpang meungpeung hayu bae heulana engke kumaha eta lamun ka ditu da tuh bupati teh geus aya di leungeun aing tenang nyana asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu nu penting aman bae hayu bae geus heulana ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikan lagi kak kunaon sih merenung teu kunaon ada parusing bae saeutik keluar deui budak beres kan atuh siapa sih boga pagawean sakitu ge harares mumpung yang jadi lurah harares amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus adi kawin bae ku yang 7 emang meunang cak Al-Qur'an ulah ngomong make Al-Qur'an da duit teh maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta ge loba kene geus ulah teh urusan aing teh mah engke dia jeung malaikat aing mah wau jeung malaikat setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Qur'an sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar engke abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe Wakadzalika bacakeun ye kipudol ieu di ditu di pendopo ieu wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuh ku aing sia nuwalli padahal loba lain nyana ge tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasabi tijarati asarik yazimun nasabi syariqatihi as-sultanu yazimun nasabi sultanihi
pedagang ngagolim ke masyarakat nah ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbangan anak jangan meuli manu ieu jangan ngajual mah nu ieu nyin keuntungan anak lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan kahayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kura gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu. Wah, komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barang nate. Watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya. Teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanna nyokot nu ilegalna ku nyana ditendenan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba. Emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan. Kok kiai nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kiai ka neraka ulah loba omong kumaha ieu at-ta'jir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo tama jual beli soal showroom komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu horeng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas pitijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas bisarikati tama jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaho naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan ni kumaha duit lain sambarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan